Kajian Kitab Kifayatul Awam halaman 50 sifat ke-10 sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatul asyiratu ari sifat anu ka-10 al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala al-hayatu eta sifat hayat hartosna hirup Allah wahia sareng ari hayat sifatun eta sifat tusahihu anu ngesahkeun sifat liman pikeun zat qomat anu ngadeg bihi ka ieu man ka ieu zat non al idraku sifat idrak sifat paragi manggihkeun kal ilmi sapertikeun sifat ilmu wa sam'i sareng sifat sama wal basari jeung sifat basar ayasihu tegasna sah naon ayata sifayan kasifatan Allah bizalika itu idrak wala yalzamu jeung teu misti minal hayati tina aya sifat hayat naon al ittisafu kasifatan bil idraki ku sifat idrak bil fi'li kalawan prak wahia jeung ari itu sifat hayat la tata'allaqu eta tacumantel itu hayat bisain kana hiji perkara maujudin anu aya au ma'dumin atawa anu eueuh. Para pelajar menginjak materi kitab Kifayatul Awam sifat ka-10 anu wajib di Allah nyata sifat hayat hartosna hirup Allah wahia sifatun hiji ieu wajib di naon manana wajib menurut akal kahartiku akal goriji lamun Allah kasifatan ku sifat hayat teu kahartiku akal goriji lamun Allah henteu hayat rek kumaha kawasa jeung kersa jeung gagah jeung sifat-sifat anu sanesna lamun Allah nama maut mustahil ulah bujang-bujang hayat ujang ulah ujang maut nunutan ge Allah mana mustahil la ta'khuduhu sinatu wala naum naum komo deui maut mah tapi ka Allah mah teu menang aya cacak bisi majarkeun hal kecilna mungkin terjadi ka tilu hayatna Allah ku sifat naonna ku sifat hayatna hirupna Allah aya hirup ku jantung saha nu ku jantung manusia melalui paru-paru hirupna kudu di darat jantung aya diasupkeun kana cai jalma bisa dihirup moal pae da hirupna ku paru-paru dipompa ku jantung sehingga berputar aliran darah eta aliran darah berputar seperti perputaran arah tawaf ka mana tawaf puterna ka kiri ari jam ka mana muterna jam ke mana kanan kiri muterna jam tinggali jam sebelah kanan ari tawaf mah lawan daripada perputaran jam sebelah kiri atau peredaran darah pun perputaran jam kabelah mana sebelah kiri peredaran darah pun berputar kabelah mana kiri perputaran bintang-bintang planet pun berputar searah dengan perputaran tawaf. Ke belah mana berarti?
diri. Kebalikan daripada perputaran jam. Nah, jadi manusia hirupna dengan jantung, dengan paru-paru, memompa darah. Lau make paru-paru lain. Make naon hirupna? Ingsan. Ari paru ari lauk mah lamun cai hirup, lamun di darat pae. Lamun tukerannya. Itulah rahasia Allah rohani. Itu bisa ditransfer. Itu bisa di-share-it. Lamun roh nyawa bisa di-share-it. Berarti pohon-pohon mah hidup ketika masih kena naon? Basah. Lamun geus gering, geus garing, pohon berarti pae. Tah Allah mah lain hidup seperti kitu. Hirupna Allah ku sifat hayatna. Bahkan ayat Al-Quran pun menjelaskan bahwa manusia itu kebanyakan nama hidupnya pakai menggunakan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia itu bagi segala sesuatu yang hidup itu hidupnya oleh air? Banyak terinspirasi para ulama dengan bahasa ayat Al-Quran ini. Jalma bisa mau hidup tanpa air. Mau bisa. Hewan tanpa air dunia kiamat. Mobil, motor, ayat zat cair. Kapal kereta api, kapal terbang. Ulah borok-borok itu ya listrik orang menang make tenaga naon dia. Air, PLN, pembangkit listrik, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu pakai cair. Dulu pada pertama kali jam diketemukan, bahalana ku cair lah. Kecelak sadetik, kecelak sadetik, kecelak sadetik, kecelak sadetik. Berarti geus puguhnya cairna teh kecelakaanna teh geus aya. Di simpelkeun deui. Berarti ku batu aki baheula. Disimpelkeun deui batu kering. Cai jadi naon? Jadi kering. Jika air susu air susu kita basah kering, basahnya, tapi bisa dikeringkannya. Susu naon? Susu bubuk, bisa kitunya. Batu baterai ge, jadi kering airnya. Itulah kehebatan zaman. Pada permulaanna maka begitina nyaeta tina cai. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Allah Ta'ala mah hidupnya bukan dengan air. Ta'alluq pada sifat hayatnya eta litashih sareng. Ngesakeun ka Allah kasifatan ku sifat idrok. Ngesakeun ka Allah kasifatan ku sifat idrok. Tulis make footnote. Sifat idrok lamun di makhluk nyaeta penggambaran sesuatu anu dipanggihkeun menurut anu manggihkeunana. Ari hitut aya teu. Aya teh hitut. Hitut aya teu? Aya. Kapanggih teu? Kapanggih. Kapanggihna kunaon? Pangambung. Tah berarti pangambung ngaranna teh sifat idrok. Jang paragi menggambarkan menemukan sesuatu. Naon tadi baca? Naon sifat idrok lamun di makhluk penggambaran sesuatu yang ditemukan menurut yang menemukannya.
Bau teh hitut. Bau. Tah eta teh geuning apal bau teh ku sifat naon tah? Ku sifat idrak ngaranna. Ari ngerenkeun musik enakeun teh sih. Pada jalma ari batur ningali hululan sok utek-utekan we gitu nenge musik. Dibantu ku suku kadang-kadang eta teh. Ngeunaheun teh tata sih ngeunah musik teh. Ngunaheun cenah ngeunah musik teh. Cing apal ngeunah berarti ngabogaan sifat naon? Idrak. Jadi idrak mah umumnya yang menggambarkan segala sesuatu anu aya tadi disebutna sifat idrak. Atuh lamun di dieu maka dicontohkeun kahareupna kal ilmi wasam'i wal basari. Ilmu ge termasuk sifat idrak, sama ge termasuk sifat idrak, basar ge termasuk sifat idrak. Maka dina kitab Tijan jadi ku ilmu ge yang idrak nya yang manggihkeun. Naon? Atawa inkisab ramun nyebutan nyetra idrak sifat ilmu naon ta'alluqna taluk ibadahna inkisab sama inkisab basar inkisab ta eta inkisab teh idrak teh ya. Tulis deui sifat idrak di Allah nyaeta sifat qadim anu tumatab di dat Allah. Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Anu bisa manggihkeun kanu sok dicabak. Tusammal idrak yudriku bihal malmusat. Sapertikeun lemes jeung kasar. Atawa anu sok diambe seperti ambe anu seungit. Atawa anu sok dirasa sapertikeun amis. Tapi aya deui pendapat idrak teh nyaeta manggihkeun sakabeh anu maujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat idrak namun di Allah nyaeta sifat qadim anu tunggu terdiri Allah anu bisa dipanggihkeun dan dicabak sapertikeun lemes jeung kasar atawa anu sok diambil sapertikeun seumit atawa anu dirasa sapertikeun amis manggihkeun. Atau mungkin sapagelih para ulama idrak teh nyaeta manggihkeun sakabeh nu maujud. Para pelajar ari sifat idrak teh di Allah mah lamun jang manusia mah mengetahui nu sok dicabak. Naon sifatan-sifatan sok dicabak? Leuleuh, ih mani lemes, mani kasar. Kasar, ih mani genyal. Ih leueur. Tah Allah mah lain ku praba. Nyaho kanu kitu ku sifat naonna? Ku sifat naon? Idrak. Ih mani bau, seungit. Ari makhluk mah apal kanu kitu teh ku pangambung. Ari Allah ku sifat naon apal kanu kitu? Ku idrak. Idrak. Jadi idrak mah menurut dina kitab Johar Tauhid nutilu hiji yang diketemukan anu sok dicium seungit bau nu sok dirampa leueur lemes lesang kasap kasar katilu anu sok didasa ih asin mani pait teuing pangset ih amis lada amis hasem. Amis hasem teh hiji dua rasana. Hiji eta teh dua kata ngan sarasa eta. Tah Allah mah apal kana kitu teh ku sifat naonna? Ku sifat idrak kade. Lain ku diasaan kade eta mah manusia. Jadi ulangi
menurut penjelasan dina kitab Johar Tauhid bahwa idrok teh lamun di Allah mah nyata menemukan anu sok biasa ku makhluk di kumaha dirampa atau dicium diambe atau dirasa tah ka Allah mah lain ku dirasa lain ku diraba lain ku diambe tapi ku sifat idrokna. Maka di dia digambarkan gunana sifat hayat nyaeta lit tashih hartosan naon ngesahkeun ka Allah kasifatan ku sifat idrok. Ilmu ge kalebetkeun naon idrok, sama ge kalebetkeun naon idrok, basor ge kalebetkeun ka naon idrok. Umumnya idrok mah sebetulna mah matak tu tadi geuning aya pendapat wakila yudriku biha kulla maujud. Idrok teh nyaeta menemukan segala sesuatu yang ada. Hiji ta'alluq ibadah. Ta'al sifat hayat teu aya ta'alluq ta'diyahan sareng. Sifat hayat teu aya ta'alluq marotiban. Wahia la tata'allaku bisyai'in mawjudin aw ma'dumin. Ya sifat hayat teu ngagaduhan ta'alluq kana anu mawjud atawa kana anu ma'dum. Soalna ieu sifat hayat mah ngan saukur jangan ngesahkeun sifat-sifat Allah. Soalna lamun Allah na maot moal sah kasifatan ku sifat anu sejena nya. Ayana sifat-sifat teh lamun ayana hirup jika jalma aya profesor aya doktor aya ahli anu aya ahli pijit aya tim ahli termasuk ahli pijit jalma mah kitu nya ari geus maot mah angger we KBG ilmuna teu aya. Itulah tentang ta'alluq sifat hayat. Selanjutnya musannif membahas dalil dari mulai sifat kudrat sampai sifat hayat. Wa dalilu sareng ari dalilna ala wujubil qudrati kana wajibna qudrat wal iradati sareng kana wajibna iradat wal ilmi sareng kana wajibna ilmu wal hayati sareng kana wajibna hayat. Wujudu hadhil makhlukati eta ayakna ieu pirang-pirang makhluk. Li'annahu karna saestuna kalakuan sareng tingkah lawin tafala mun teu aya naon syai'un hiji perkara min hadhil arba'ati tina ieu anu opat nyaeta kudrat iradat ilmu hayat lamma wujida tah moal dipendakan saha makhlukun makhluk. Falamma wujidat maka samang-samangsana geus dipendakan sal makhlukatu pirang-pirang makhluk arafna tah terang urang sadaya annallaha ta'ala kana saestuna Allah ta'ala muttasifun eta nu narima kasifatan bihadhihi sifati ku ieu pirang-pirang sifat. Wa wajhu tawaqqufi wujudi hadhil makhluqati jeung ari jalan ngadagona ayana ieu pirang-pirang makhluk ala hadhil arba'i jadi dalil kana ieu sifat anu opat innal ladzi eta saestuna zat yaf'alu anu midamel sayan kana hiji perkara la yaf'alu anu teu bisa midamel hukana itu sayan saha illa iza kana kajaba di mana-mana kabuktian ieu lazi aliman eta anu uninga bil fi'li kana midamel summa yuridu tuluy ngamaksud ieu lazi al amro kana perkara allazi anu yaf'alu nu midamel ieu lazi hukana ieu amro wa ba'da iradati jeung sabada ngersakakeunana ieu
amro yubashiru eta langsung tumandang ieu siladi fi'alahu kana mendamelna itu al amro bi qudratihi kalawan kuasana lazi wa minal ma'lum jeung eta tetep tina nu geus dikanyahukeun annal fa'ila kana saestuna anu midamel la budda eta misti wa ayyakuna sareng yen kabuktian isi fa'il hayyan eta hirup wal ilmu sareng ari ilmu wal iradatu sareng iradat wal qudratu jeung qudrat tusamma tadi ngaranan itu ilmu iradat jeung qudrat sifat ta'sir kana pirang-pirang sifat nu napakan ditawaqqufi ta'sir karena ngadagona napakan alaiha kana ayana itu nu opat nyaeta qudrat iradat ilmu hayat li annal ladzi karna saestuna zat yuridu anu ngamaksud ieu ladzi syai'an kana hiji perkara wa yaksudu jeung ngamaksud ieu ladzi kana itu syai'an la budda eta misti wa yakuna sareng yen kabuktian ieu siladi aliman eta nu uninga bihi kana ieu syai'an qabla qasdihi sameme ngamaksudna ieu ladzi lahu kana itu syai'an summa ba'da qasdihi tulus sabada najakna ngamaksud itu ladzi hukana syai'an yubashiru eta langsung tumandang lazi fi'alahu kana mendamelna syai'an masalan umpamana iza kana di mana-mana kabuktian naon syai'un hiji perkara fi baitika di imah anjeun warada jeung maksud anjeun akhdahu kana nyokotna itu syai'an fa'il muka tah eta ari nyahona anjeun sabiqun eta anu geus leuwih ti heula ala iradatika kana ngamaksudna anjeun di akhdihi pikeun nyokotna itu syai' takhudu anu nyokot anjeun hukana itu syai'an bil fi'li kalawan langsung migawe kalawan prak migawe fa ta'alluqu hadhihi sifati sareng fa ta'allaqa punten tuluy narima cumantel naon hadhihi sifatu ieu pirang-pirang sifat ala tartibi netepan kana tartib bi haqqil hadisi dina hakna makhluk anu anyar fa awalan makaina mimitina yujaru dipendakan naon al ilmu bisai kana hiji perkara summa qasduhu tuluy ngamaksudna kana itu sae summa fi'luhu tuluy kana mendabalna itu sae wa amma fi haqqihi ta'ala sareng anapun dina hakna Allah ta'ala la tartibat eta taya tartib eta tetep fi sifatihi na sifatna Allah ta'ala illa fit ta'aqquli kajabadina pemikiran fa awalan maka dina mimitina tata'aqalu eta kapikir anjeun annal ilma kana saestuna ilmu sabiqun eta nu miheulaan summal iradatu tulul iradat summal qudratu tuluy qudrat amma fi tasir anapun dina napakanana wal kharij jeung dina buktina kharij sareng dina buktina wala tartiba maka taya tartib eta tetep fi sifatihi ta'ala dina pirang-pirang sifat Allah ta'ala fala yuqalu maka teu meunang diucapkeun naon ta'alluqul ilmi ta'alluqna ilmu bil fi'li kana midama summal iradati tuluy iradat summal qudrati tuluy kuasa li anna hadza karna saestuna ta'alluqul ilmi bil fi'li summal iradat ilaih wa in fi haqqil hadisi eta tetep dina hakna makhluk wa innama tartib jeung pastina wajib bari tartib bihasabi ta'aqqulina eta ku ngitung-ngitung pamikiran urang sadaya pakot wungkul. Para pelajar rahimakumullah,
Semoga Allah selalu merahmati. Menjelaskan tentang dalil sekaligus kudrat, iradat, ilmu, hayat. Naon dalilna? Sangat simpel, nyata wujudu hadhil makhlukati. Adanya makhluk-makhluk ini yang luar biasa, sungguh dahsyat. Kalaulah seandainya, kalau diandai-andai, hanya pengandaian yang mustahil, iya. Seandainya Allah teu kudrat, teu iradat, teu ilmu, teu hayat, moal sebegini kuasanya. Moal sebegini kuasanya Allah. Tapi ternyata ini sungguh dahsyat, luar biasa. Berarti ketika kita menemukan kedahsyatan, maka pengandaian-pengandaian tadi hukumnya adalah mustahil. Anu nyebutkeun lamun Allah teu kudrat, jadi hukumna teu mustahil. Jadi bae simpulna Allah mah kudrat. Wa wajhu tawaqqufu wujudi hadhil makhluqati li hadhihi arba. Kenapa kok adanya makhluk ini dikaitkan dengan adanya sifat yang 4? Soalnya biasa nama lamun aya kedahsatan suatu ciptaan tergantung kan opat hiji mitu naon heula ilmu. Secara ta'akuli pemikiran manusia anu pertama naon heula ilmu. Jalma nu teu hayang mah nu teu gaduh ilmu mah moal bakahayang. Duh hek nyokot heula HP di bumi. Naon sababna hayang nyokot heula HP ka imah? Ayakinan eta. Apal HP urang teh di mana? Di imah. Duh ieu hayang nyen imah nu padaga. Terus tingkat sugan. Atau opat lah geus sakaligus kan. Yang nu kahiji jeung kadua jeung ketiga jeung kaopat. Bisa gitu. Eta sapertikeun kituna sababna tah. Setelah memiliki ilmu muncullah naon? Keinginan. Berarti ilmu datanglah iradat, keinginan. Geus keinginan didinya muncul naon? Qudrat. Merealisasikan keinginan. Mulai dah ditata supaya terlaksananya suatu bangunan rumah. Ieu nu tilu teh moal bisa terlaksana lamun teh aya hayat, moal ilmu, moal hayat, moal qudrat mun teh hayat. Tapi ternyata jelas bahwa semuanya sudah sangat dahsyat, luar biasa, menandakan bahwa Allah Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha berkuasa. Luar biasa. Ngabangun teu make pondasi bisaeun Allah mah nya. Langit eueuh tihangan eueuh pondasian. Coba pangieunkeun. Allah. Luar biasa. Lah geus moal kaharti kotak-kotak samertikeun urang. Urang mah nyeun babatuan ge paling ge bisa tina kertas semen dicet gini. Jika jadi babatuan ngan teu kaupaya hujan leeh. Ari baturan ciptaan Allah mah coba eta teu leeh-leeh hideungna teh anger we nagen hideung. Allah. Luar biasa. Gunung indah hijau di orang mah. Hijau. Tata rapi. Padahal mun disamperkeun mah tetanggalana teh juga terapi. Celuk-celok di mana we? Tapi ketika ternyata tinggal di kejauhan mah kumaha? Luar biasa. Hijau, rindangna. Ya Allah.
Lamun jalma tanyin gunung hiji gemal bisaeun. Bari eta geus dipertimbangkan untuk teori kekuatan kestabilan berputarna bumi. Stabil ketika gunung bumi di naon make pasik-pasik nyata gunung-gunung. Jadi lamun jalma lompat ka mana bae ge moal oyag moal teu stabil pasti stabil. Soalnya geus di aya pasik-pasik eta gunung-gunung. Subhanallah. Jadi simpulna secara teori ta'akuli biasana lamun di manusia mah mimiti naon heula ilmu heula terus muncul iradat keinginan terus muncul pelaksanaan atau kudrat. Tah di Allah mah teu aya ketertiban seperti kitu. Naon sababna? Soalna kabeh ge qadim. Ilmu Allah qadim, kudrat Allah qadim, iradat Allah qadim. Kulantaran semuanya qadim, atuh tidak ada ketertiban. Taya summa fa awalan ilmu summa al iradatu summa al qudratu tetiasa. Taya heula panderi ka Allah taala. Catatan kedua, di tengah dikatakan wal ilmu wal iradatu wal qudratu tusamma sifat ta'sir, sifat ta'sir, bahwa sifat nutilu ieu kudrat iradat ilmu disebutna sifat ta'sir. Soalna menapakan pekerjaan anu aya hasil kerjaan teh nyata melalui sifat ieu nutilu. Nampaknya kekuasaanna di bumi. Cai herang tia naon cai herangnya. Jadi herang kitu saya ngagencelan. Pernah ka laut anu caina herang? Wah, abdi pernah ka laut eta. Di Lampung, di Bandar Lampung, mandi ngojay. Suku teh mani kataringali. Laut teh kataringali di laut. Allah. Herang luar biasa saya. Itulah tentang sifat ilmu, hayat, juga dalil-dalilnya. Alhamdulillahirabbil alamin.